fi hadzal kitab wa nafa'anallahu bi ulumihi amin. Kamari parantos dugikeun kana yen Kanjeng Nabi Adam alaihi salam kalih bojona nyaeta Siti Hawa ku Allah dikaluarkeun tina surgana Allah. Sabab naon? Sabab anjeunana henteu ngagugu kana larangan ti Gusti Allah anu mana saur Allah teh wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Pek di surga rek tuang sakumaha kahoyong ngan wayahna wala taqraba hadhihi syajarah ulah sakali-kali ngadeuketan ieu tangkal. Lamun teu mah ngadeuketan tangkal komo nuang salah sahiji buah nu aya dina tangkal eta fatakuna ae pasara minadz zalimin tegasna mah Adam sareng Hawa teh termasuk jalmi-jalmi anu zalim. Ai al-asina tegasna anu maraksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Margi kitu ku ngarumasakeun yen Nabi Adam geus kagoda ku iblis tapi dirina ngarumasa yen salahna tetep ti dirina nyalira. Fa azallahu ma ku sabab geus ngalakukeun kitu larangan ti Gusti Allah. Setan ngagoda kasaha ka Nabi Adam jeung Siti Hawa fa azallahuma tuluy ngagoda setan nepikeun ka dibibita diolo sehingga Nabi Adam sareng Siti Hawa teh tergoda dengan bujuk rayu iblis atau napi setan. Akhirna dugi kana tangkal larangan nepikeun ka nuang kana buah nu aya dina eta tangkal. Anu buahna teh tangkalna disebut sajaratul khuldi. Nepikeun kasih setan atanapi iblis teh wa qasamahuma billahi annahu lahuma laminan nasihin ye demi Allah cenah. Aranjeun duaan teh sanyana jalmi-jalmi anu memang bener-bener dikasih nasihat. Fa akala maka sok geuwat cenah lah taruang ye. Ieu buah nu aya dina tangkal teh ku sabab dituang ngalanggar kana larangan ti Gusti Allah fa akhrajahuma mimma kana fi maka Allah Subhanahu wa taala ngaluarkeun Nabi Adam kalih bojona nyaeta Siti Hawa ti surga Allah. Wa qulna maka cumarios Allah ihbitu pek arindit aranjeun duaan kaluar ilal ardi tegasna mah ka muka bumi. Ba'dukum sebagian aranjeun ba'di dzurriyyah tegasna mah ti sebagian katurunan li ba'din ka sebagian sejen deui aduun bakal jadi musuh. Walakum sareng eta pikeun aranjeun fil ardi di muka bumi mustaqarrun eta tempat wa mata'un ngan saukur perhiasan wungkul ilahi nepikeun ka tempat pangbalikan. In qada ajalikum nepikeun kana waktu datangna ajal aranjeun. Umargi Nabi Adam kali Siti Hawa teh ngarumasa dosa jeung salah tina perilaku jeung lampahna keur di surga. Fatalaqo maka nepungan saha Adamu Nabi Adam mi rabbihi ka pangeranna. Kalimatin ku sababaraha kalimat alhama tegasna mangilhamkeun Allahu ka Nabi Adam iyyaha wa fi qiraatin binasbi Adama. Maka Nabi Adam didinya nyumpingan Allah bari ngadeus ngadoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nun Gusti pangeran abdi zalamna tegasna mah abdi teu zalim ka diri abdi. Wa illam taghfir lana lamun teh mah anjeun Gusti teu ngahampura wa tarhamna kalih teu ngadeudeuh mika deudeuh ka abdi lanakunana tangtos abdi sadaya saur Nabi Adam teh minal khasirin eta bakal termasuk jalmi-jalmi anu merugi jalmi-jalmi anu rugi nyaeta teu meunang rahmat sarta magfirah ti Allah dunya kalih akhirat. Ieu teh ceuk Nabi Adam mah perbuatan anu leutik padahal mah ngalanggar aturan nuang wungkul sajaratul khuldi atanapi tangkal larangan teu ngagugu ka Allah
Lamun bahasa kias nama min babi hasanatil abror wa sayyiatil muqarrabin. Ieu teh sakieu mah kahadian jang jalmi-jalmi abror tapi kagorengan jang jalmi-jalmi anu deukeut jeung reueus ka Gusti Allah. Cek urang mah leuheung tapi cek Nabi Adam mah mantak picilakaeun dunia jeung akhirat. Mantak aya bahasa hasanatul abror ari kaalusan jang jelema-jelema saroleh bariasa eta teh sayiatul muqarrabin goreng jang jelema-jelema anu muqarrab mah jelema-jelema anu deukeut jeung Gusti Allah mah. Jadi tingkatan iman urang jeung para nabi jauh. Ari urang mangalakukeun dosa teh nu leutik komo nu gede komo nu leutik nu gede ge biasa wae komo nu leutik geus dianggap naon we. Ari Nabi Adam ngalakukeun dosa leutik eta teh ceuk kasarna larangan saeutik ulah ngadeuketan bari metik buahna nuang saeutik ngaraosan. Ari urang mah lain nuang jeung ngaraosan deui kana perkara-perkara anu dilarang ku Gusti Allah. Mungkin wae tuangan anu haram teh geus pabalatak dina daging, dina lambung urang jadi getih, anu subhat wae mah komo, nu haram wae mah komo. Tah ieu teh perkara biasa cek urang mah, tapi cek para nabi mah hal anu sapele dosa leutik teh tiasa nyababkeun kana ruksakna lungsurna keimanan darajat payunan Allah Subhanahu wa taala. Matak aya bahasa wa inna ma huwa sanyana ari perkara anu dilakukeun ku Nabi Adam terus ngadeueus ka Gusti Allah nepikeun ka ngadoa Rabbana dzalamna Gusti abdi teh geuning aniaya ka dirinya lira teu nyalahkeun ka iblis anu ngagodana estu ning sadar diri bahwa eta teh kalakuan jeung kasalahanana ka Gusti Allah Rabbana dzalamna anfusana wa illam tagfir lana lamun teh mah anjeun teu ngahampura Gusti abi make heulaanan moal waka kumaha-kumaha hayang dihampura heula ku anjeun wa tarhamna lamun teh mah anjeun teu mikadeudeuh deui ka abdi sarta ngahampura ka abdi lanakunana tangtos abdi kalih bojo abdi teh minal khosirin termasuk jalmi anu rugi dunia kalih akhiratna. Rek naon Gusti meureun abdi diciptakeun ge ari sakira-kira pirugieun dunia jeung akhirat mah nepikeun ka kokosehan ka Nabi Adam nyuhunkeun hampura ka Allah. Da sabab dikaluarkeun ti surga ninggang ka alam dunia dilebetkeun ka alam dunia fataba saur Allah teh maka nampi tobatna alaihi ka Nabi Adam. Qabla taubatihi samemeh tobatna Nabi Adam teh geus dihampura heula ku Allah. Innahu sanyana ari Allah wa tegesna Allah at-tawwabu eta anu sok nampi tobat. At-tawwab aya tawabun aya at-tawwab. Lamun make tasdid at-tawwab teh anu osok nampi tobat. Tawwabun at-tawwab anu osok nampi tobat, ar-rahimu anu osok mikanyaah mikadeudeuh. Lamun bahasana anu osok tarah henteu teu kalewat can pernah lekang ku henteu nampi pasti nampi wae tobat jeung osok wae mikadeudeuh mikanyaah. Sementara ari urang mah manusia kaeunteupan sifat kadang osok kadang tara. Ari Gusti Allah mah kasipatan langgeng salawasna tara elat jeung tara pere. Mantak bahasana ieu dina Asmaul Husna aya At-Tawwab aya Ar-Rahim anu sok nampi tobat. Jang jelma anu kumaha wae lamokot dosa sakirana sumping ka Allah bari nyuhunkeun hampura jeung hoyong uih deui ku Allah bakal ditampi. Anu kadua Allah salianti nampi kana tobat urang jeung sok narima tobat dibarengan dasarna Allah nampi tobat teh kusabab Ar-Rahim da Allah mah osok deudeuhan ka sakabeh makhlukna teu diwilah-wilah. Mantak bahasana ge Ar-Rahim. Urang osok maca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik jeung saterusna. Tapi tara ngalanyepan maknana. Aya At-Tawwab, aya Ar-Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Malikal Mulki, ya Kudus, ya Salam.
di antara nate at-tawwab ari at-tawwab teh tina kalimah taba yatubu make dina ilmu sorof mah kalimah alif jeung ta at-tawwab jika tafa'ala yatafa'alu tawwaba yatawwabu tawwabun nusok nampi tobat tara elat jeung tak pernah teu narima tobat eta Gusti Allah. Jadi dawam wasubut Allah malanggeng jeung tetep can pernah berubah. Ar-Rahim osok mika deudeuh jeung mika nyaah. Ari bahasana osok berarti eta pagaweanana. Ari urang mah kadang osok kadang henteu. Jadi henteu katepaan ku sifat dawam jeung subut ai jelema mah. Katepaan ku dawam jeung subut mah iwati Gusti Allah. Ari jalmi mah katepaan ku waktu jeung tempat. Di mana waktuna urang teu boga duit hese berehan. Di mana tempatna urang jauh ti babaturan, jauh ti dulur hese rek barang bere. Di mana tempatna teu katempo ku jalmi maka teu bisa barang bere. Eta sifat manusia. Sabab bisa mere jeung bisa bageuran teh ku sabab aya nu wawuh. Eta mah manusia anu kitu. Ari Allah mah teu katempatan ku tempat, teu katempatan ku sifat, teu kasifatan ku tempat, teu kasifatan ku waktu. Di mana wae keur kumaha wae kanyaah jeung panghampura Allah mah dibukakeun saageung-ageungna pikeun saha wae. Boroning orang muslim, orang mukmin, orang kafir oge nu hoyong kersa tobat lebet kana Islam mah ditampi. Sok sanajan lamokot ku dosa, tukang bobok, tukang tarok, tukang bobongkar anarok, salila manehanana bener-bener hayang balik deui kana rel ilahiyah. Ya, rel insaniyah anu dipikarido kalian contoh Kanjeng Nabi Muhammad. Sakitu lubak libuk dosana geus pinuh siga buih lautan bakal dihampura ku Gusti Allah. Asalkeun balik deui nyuhunkeun hampura kalayan jaga ditutup eta kagorengan teh ku kahadean insyaallah engke moal aya tapakna di akhirat ge sabab anjeunna bener-bener nyuhunkeun hampura hoyong uih kana jalur anjeunna kalayan ditutup sadaya kaawonan baheula anu pernah dilakukeun teh ku sagala kahadean dihapus ta kaawonan anu pernah dilakukeun teh dan naon Allah ma at-tawwab Allah ma anu narima taubat. Bahkan memeh urang ngadeukeutan ka Allah nyuhunkeun ngadeus hampura teh Allah tegas mukakeun panghampurana. Samemeh urang hoyong dipikanyaah ku Allah teh Allah mah geus mikanyaah ti heula. Kulna maka nyarios Gusti Allah ka Nabi Adam ihbitu wayahna kalaluar sok ti surga minha ae minal jannati tegasna mah ti jero surga jami'an sadayana ae karrarahu liya'tu fi alaihi. Allah tujuanna ngabulak balik kana bahasa ihbitu jeung ihbitu kaluar jeung kaluar teh ieu teh nunjukkeun kana liya'tu fa alaihi fa imma ae fihi fa inma asalna mah aya nun syartiyah idgham nun inna syartiyati fi ma zaidah ya ilmu nahwu ieu mah nya asalna mah kalimana teh fa in maka lamun teh mah dileungitkeun nun sukuna diidghamkeun kana huruf mim tah mimna teh mim zaidah teh mim tambahan leuweh kitu jadi masalah fa in wungkul kitu ku sabab aya harap syartiyah dimasukkeun kana mim zaidah maka nun sukuna leungit fihi idghamu nunin inna syartiyah fi ma zaidah ieu mah ilmu santri ieu mah ya, ngaidghamkeun nun kana huruf syartiyah in syartiyah pima kana huruf ma az-zaidah fa in ma asalna mah kitu maka dileungitkeun nun sukuna jadi fa im ma mimna make tasdid fa imma ya'tiyanakum dina samang-samang saning ya'ti yannakum ngadatangkeun kami kum ka aranjeun minni tegasna ti kami hudan tegasna mah pituduh ae kitaba wa rasula tegasna mah kitab jeung rasul Allah
engke ge bakal aya hei Adam sok caricing di alam dunia ku kami bakal diturunkeun kitab kami jeung rasul kami faman maka ari sing saha jelma tabi'a anu nuturkeun itu si man hudaya kana pituduh kami ae tafsiranna fa amanna tegasna mah jelma anu rek iman bi ka kami wa amila jeung rek ngidamel ngalakukeun bitaati kataatan ka kami fala maka moal aya naon khaufun hiji kasieun oge alaihim jang maranehanana wala sareng moal aya deui hum tegasna ka maranehanana yahzanuna rasa kasieun fil akhirati engke jaga di akhirat bian yadkhulul jannata ku bakal ngaasupkeun ka surga Allah ka maranehanana anu boga rasa iman bari henteu sieun jeung teu ngabogaan rasa sedih tah ieu teh sifat-sifat jalmi mukminin jalmi-jalmi anu disebutna teh kakasih Gusti Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu jelma anu didasari hatena ku iman ari iman teh nu kumaha tasdikun bil qalbi wa tasdikun bil lisani wa tasdikun bil zawarih jelma anu ngabenerkeun ngaimankeun ku hate ngabenerkeun ngaimankeun ku anggota badan ngabenerkeun ngaimankeun ku ucapan eta jalma iman jadi teu cukup iman kurna hate unggul tapi kudu aya naon amaliyahna ku zawareh ai zawarih teh dilakukeun diamalkeun ku anggota badan iman urang ka Allah tapi perintah Allah teu dilakukeun cek Allah kudu salat kudu puasa Ramadan tapi puasana henteu iman mah bener Allah teh aya iman mah yen urang teh didamel ku Allah iman mah alam semesta teh diciptakeun ku Allah iman teh Allah teh maha tunggal tapi setiap perintahna tara dilakukeun tah eta teh pincang keimanana cek Allah wa aqimi salat tapi tara ngadegkeun salat wa atu zakat sok wa tunaikeun zakat tara zakatna wa tasuma Ramadan pek anjeun puasa di bulan Ramadan tapi tara puasana ngan ngaku wungkul iman dina hate ka Gusti Allah maka pincang keimanana iman syaratna tilu tasdikun bil qalbi tasdikun bil lisan tasdikun bil jawarih ay bil af'al kudu ngabenerkeun ku hate kudu ngabenerkeun ku lisan kudu ngabenerkeun bil zawarih tah anu katilu bil zawarih aya bil af'al ku padamelan di dieu ge saur Allah famang tabi'a hudaya ae saha jelma anu nuturkeun kana pituduh kuring melalui kitab anu bakal diturunkeun ka nabi-nabi engke ku kaula cek Allah teh nyaeta kitab-kitab anu geus masyhur anu opat Zabur, Taurat, Injil ditutup ku Al-Qur'an disampurnakeun. Seg urang teu nuturkeun yeuh kana perkara anu geus diturunkeun ku Allah. Fa amana maka jelma eta teh iman kana kitab jeung Rasul Allah nuturkeun setiap perkara anu diparentah ku Kanjeng Nabi kalih kitab Allah nyaeta Al-Qur'anul Karim maka janji Allah engkena jelma eta teh bakal kaentrepan ku rasa aman tentrem jeung moal aya rasa hariwah dina hatena fala khaufun alaihim wala hum yahzanun maka moal aya karempan kasieun alaihim jang jelma anu kitu wala hum yahzanun jeung moal aya rasa sedih dina hatena sabab kasieun jeung kasedih dina nandangan kanikmatan dunia komo engke jang akhirat nyaeta urang teh nu pondok keimanan teh ketika urusan Gusti Allah urang pipilueun kana katangtuan Allah geus puguh rezeki anu pisaminggueun mah ulah waka dipikiran da can ge encan nepi kana samingguna rezeki pi 2 poin ku urang geus dipikiran peuting-peuting can ge nepi kana 2 poe ka hareupna tah eta teh geus miheulaan geus milu ngatur kana katentuan anu lain katangtuan urang pan geus iman urang teh rezeki pati bagja cilaka mah aturan saha aturan Gusti Allah der urang teh milu ngatur kana rezeki anu lain bagian urang dari rezeki mah lain bagian manusia urang bisa dahar bisa nginum bisa sare eta mah aturan Gusti ketika urang gawe ti isuk jedur pikeun ka soleh jeder cek Allah menang 2 mah nya 2 we mesing urang kumaha carana ge urang gawe sapopoe kudu menang 3 mah 3 we
Mesin kumaha we carana sabab ku Allah geus diwadahan, diwinci-winci hiji-hiji, geus disekat-sekat, geus ditakar-takar. Sesuai dengan aturan Gusti Allah. Maka jalmi anu boga keimanan insyaallah moal rempan jeung boana langsa. Sabab dirina dientrepan ku iman ka Allah. Lamun iman ka Allah kudu iman kana ketentuan hade jeung goreng ti Gusti Allah. Maka hate jeung anggota badana teh ngageuleuyeung we, waktuna ikhtiar waktuna istirahat. Tapi jiwa jeung pikiranana terpaut ka Gusti Allah. Ku Allah ditibakeun masalah teu katempo jiga boga masalah, padahal ngaranna manusia ditiban masalah mah pasti ngahuleng, ditiban masalah mah pasti naon aral, tapi teu nembongkeun kaaralanana, teu nembongkeun hulang-hulengna, teu nembongkeun kanyerina. Sabab eta geus aturan Allah anu moal bisa urang indit tina eta. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naon rupa anu ku Allah diendrepkeun ka urang eta teh lain kebetulan. Hakikatna geus takdir ti Gusti Allah. Dimulai ti zaman azali, ti zaman kodok keneh urang teh geus dituliskeun, ditakerkeun sagala rupina. Boh hal-hal nu leutik nepikeun kanu ageungna eta tos aya dina konsep ilahiyah. Dina konsep Allah tersusun rapih luar biasa. Moal patuker moal pahili, ayeuna musibah urang jeung musibah budak urang moal sarua. Kanikmatan urang jeung kanikmatan budak urang moal sarua. Sabab Allah geus ngonsep sedemikian rupa, geus taliti moal patuker moal pahili. Beda kan konsepna manusia. Kadang urang mah hayang nyieun imah di letter L keun geus prung mah geuning letter U tung-tungna. Tah eta konsep manusia. Konsep Allah mah robah jeung bakal taliti pasti terjadi. Tah iman kana hal anu terjadi dina mangsana ketika dilakonan ku urang eta teh pangbangga-banggana. So kadang urang iman ka Allah kalayan pasti, tapi kan iman kana hade jeung goreng kapastian ti Gusti Allah khairihi wa syarihi mah sok urang teh kadang-kadang ngabalieur. Naon sababna? Sabab manusia didasaran ku hawa nafsu. Dan memang arba'u anasiro diciptakeun tina 4 anasir. Ruh, jasad, akal, nafsu aya di diri urang. Lamun teu dibere nafsu moal boga kahayang, lamun teu dibere godob moal rasa embung. Maka ketika boga kahayang nafsu berperan penting. Boga ka embung godob ngabogaan kapentingan atawa ngabogaan manfaat. Ketika godob jeung nafsu pasea akal nu jadi wasitna. Nah akal mah ngabedakeun hade jeung goreng. Nah sabada kitu saenggeusna Nabi Adam ku Gusti Allah dipasihan wasiat jeung amanat geus sok cicing di dunia engke ku kami bakal diturunkeun kitab jeung rasul. Maka sing saha jelema anu nuturkeun kana pituduh kami tegas nama rasul jeung kitab Allah, maka jelema eta moal dibere kasieun jeung kahariwang fil akhirati di akhirat bi an yadkhulu jannata, maka kami janjina bakal ngasupkeun kana surga. Lamun eta jalmi daek nuturkeun ka para rasul-rasul kami jeung kitab-kitab anu dititipkeun ka rasul kami. Sabalikna walladzina kafaru anapun ari jalmi-jalmi anu kalupur anu ngabalieur tina iman ka Allah, anu ngabalieur tina rasul-rasul jeung kitab Allah, wa kazzabu kalayan ngabohongkeun maranehanana bi ayatina kana ayat-ayat kami cek Allah ay kutubuna tegasna makana kitab-kitab kami anu 4 Zabur, Injil, Taurat jeung Al-Qur'an. Ulaika tah jalmi anu kitu teh ashabun nari eta teh penghuni neraka. Hum tegasna maranehanana piha dina eta neraka khaliduna bakal langgeng abadi. Makisuna ae makisuna tegasna bakal alentrep jeung caricing dina neraka abadan salawasna. La yabnauna walayah ruzuna moal ancur jeung moal dikaluarkeun ku Allah. Langgeng we anu dikadekan wae beuteungna ku Allah teh dina neraka teh terus salawasna abadan abada dikadekan hirup deui
dipencit hirup deui, dikeum dina cai neraka hirup deui, anu wae matana dicokel asupkeun deui dicokel terus ngaranna ge kanyeri saumur-umur. Lamun ayeuna katabrak ku mobil nepi ka maot nyerina sakali geus. Tapi ieu mah geus paeh teh dihirupan deui, ditabrak deui, maot dihirupan deui, ditabrak dicoba. Eta nu disebut peurih saumur-umur teh kanyeri anu diulang-ulang. Disebutna teh adzabun alim, siksa anu perih luar biasa. Kanyerina teh diulang-ulang ku Allah bari jeung saumur-umur. Tah ieu teh jalmi anu walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Jalmi anu ngabalieur ti Rasul jeung kitab Allah, jeung jalmi anu teu daek iman ka Allah jeung Rasul kalih kitabna, wa kadzdzabu bari sok ngabohongkeun dah. Rek naon nuturkeun Quran nu puguh manu pasti we cenah. Nu pasti-pasti we nu katembong sakira-kira di amplopan mah arek we ngadukung kan urang mah kitu. Ari moal mah moal we kan nu pasti-pasti we jalmi mah. Aya nu teu katembong mah tara hoyong. Nya anu teu katembong mah tara hoyong ngan beda. Ari Gusti Allah mah janjina janji pasti. Ari urang mah janjina janji semu. Manusia mah ngajanjikeun engke bakal A geus jadi mah bae-bae we. Ari Allah mah ngajanjikeun A teh jeung buktina. Ngobrol A teh jeung buktina sing saha jelema anu iman ngabenerkeun ka kami kana kitab jeung rasul kami, maka kami bakal ngajanjikeun surga. Bakal surga jaminanana. Ari manusia mah kadang-kadang kitu janji bakal dialuskeun ieu jalan teh hot mix sugan mah 20 cm. Tapi pas jadi mah bayi-bayi we kitu jalma eta mah nu kitu. Jadi urang moal aya gitu, moal aya saalit. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, ta jalmi-jalmi anu kalupur, anu sok ngabohongkeun kana ayat-ayat kami, anu sok ngaledek kana ucapan-ucapan Allah melalui kata-kata anu teu pantes. Ulaika ashabun nar. Ieu teh lain tumiba ka orang kafir Kristen Yahudi Nasrani wungkul, ka orang Islam anu sok ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah, anu osok nyaliwurakeun kana hukum-hukum Allah, anu osok nyalewengkeun kana batil jadi hak, hak jadi batil, anu hak teu dibejakeun hak, anu batil teu dibejakeun batil, bahkan nu batil osok dihakkeun, anu haram osok dihalal. Tah nu kieu ge ashabun nar. Sabab geus ngabohongkeun keterangan ti Gusti Allah. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka jalmi eta bakal kekal abadi dina narakana Allah. Makisuna abadan. Tegesna bakal tumetep abadan salawasna. Makisuna dina tafsir ieu. Makisuna teh tumetep bakal cicing salilana abadan di na naraka la yafnauna bi wala yakhrujuna, jeung moal diancurkeun ku Allah, wala yakhrujuna jeung moal dikaluarkeun tina siksa neraka. Naudzubillahi min zalik. Nah ieu kecik ieu teh nanti ancaman Gusti Allah nu kacida tarikna. Ieu lamun dikatempo mah ku urang ngajirim ieu, lamun dimakhlukkeun ieu bahasa ieu. Maneh lamun teu daek ngagugu teu iman ngabohongkeun kana naon anu dibejakeun ku kuring, tunggu engke dibeuleum ku aing man yeun ruha kitu meureun atuh mun bahasa. Man urang mah kadang-kadang biasa we ngadenge dawuhan Allah teh. Biasa wae naon sababna? Coba lamun dilenyepan ku batin, ku mata hate, ku pikiran anu bersih, kumaha lamun Allah aya di poeun urang bari nyarios jiga kitu. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum biha khalidun. Lah pokona mah rek kumaha-kumaha ge jelema anu inkar ka kami kana kitab jeung rasul kami, ngabohongkeun ka rasul jeung kitab anu dibawa ku rasul kami, pek we rasakeun engke siksa neraka saumur-umur saeneng-eneng abadan abada, makisuna abadan. Layap nauna wala yakhrujuna. Naudzubillah. Keung eta teh lamun dibahasa ieukeun. Moal mantah ku Allah diancurkeun alias siksana abadi.
hirup digencet hirup pae hirup deui digencet pae hirup deui moloko kulitna muruluk jeung tulang-tulangna dihirupan deui diduruk di keeu moloko jeung kulit daging kalih beungeut na teh muruluk wah nyarina ting kokociakan moal bisa balik deui lebihkeun ka jalma hi kokociakan di alam akhirat engke jaga hayang uih deui Gusti uihkeun abdi teh ka dunya samenit we abdi teh bade tobat bade nyuhunkeun hampura ka anjeun bade inget jeung bade ngalakukeun sakur-sakur parentah anjeun Gusti samenit abdi teh kadunyakeun teu bisa wayah nangke geus di akhirat mah sabab akhirat tempat takon panakonan tempat yaumul hisab tempat pangbalikan anu bakal panjang dunia wasilah jeung cukang lantaran urang menuju ka akhirat lamun teu mah urang rek init ka Bandung ti dieu kudu tarapti di perjalanan kudu tarapti sabab di perjalanan teh loba ririwa naon diriwana copet teh ya geus copet teh poho teu mawa duit poho tiket teu kabawa jadi kudu tarapti memeh indit teh sabab engke perjalanan jauh ka cida lamun urang teu tarapti di perjalanan maka dimungkinkeun urang bakal meunang ku musibah maka kudu tarapti heula urang teh di dunya teh kudu sakedeung salewat kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil saeueur jeung Nabi jadi anjeun di dunya teh seperti orang asing seperti turis urang teh jiga turis cicing di Indonesia kadang-kadang taralila balik deui we ka negarana geus rada hideung awakna saeutik balik deui we ka ditu nya orang-orang gawe di Malaysia gawe di Singapura gawe di Brunei Darussalam gawe di Jepang gawe di Korea da moal lila ieu balik deui we ka negara urang tah urang cicing di dunya teh jiga kun fid dunya ka'annaka gharib seperti orang anu keur tur kitu keur ulin keur hiling da hiji mangsa mah balik deui ka imahna au abirus sabil atawa kudu jadi jiga orang anu keur di perjalanan da moal salawasna hirup di jalan bakal balik ka imah tah kudu jiga kitu bakal balik ka imah saking ku sakedap-sakedapna di alam dunia salajengna ya bani Israil hai bani Israil uzkuru kudu aringet aranjeun saladar aranjeun nikmati kana nikmat kaula saur Allah allati anu eta nikmate an'amtu parantos merekeun kauring alaikum ka aranjeun wa upu sareng pek tedunan ku aranjeun bi ahdi kalawan ku janji kami alladzi ahadtuhu ilaikum minal imani bi Muhammadin tegas nama anu geus dijanjikeun ku kuring ilaikum ka aranjeun minal imani ku kaimanan bi Muhammadin ka Kanjeng Nabi Muhammad upi bi ahdiku maka kami bakal nadunan janji kami ke aranjeun ae allazi ahadtu ilaikum minas sawabi alaihi bidukhulil jannah tegas nama janji kami ke aranjeun ku rupa-rupaning pahala bidukhulil jannati ku bakal ngasubkeun ka aranjeun kana surga lamun anjeun ngajalankeun menepati nedunan kana janji kami naon janji Allah teh da urang hirup di alam dunia teh geus aya tatakon patan ditakonan heula ku Gusti Allah di alam arwah ogenan memeh dina alam rahim teh geus ditakonan sadayana sahayo ka alam arwah teh pangeran aranjeun qalu ngajarawab sakabeh ruh qalu bala syahidna kami tangtos buktos Gusti teh anu jadi pangeran abdi di alam arwah sadayana eueuh orang kafir eueuh mukmin di alam arwah dieuntreupkeun dina rahim-rahim aya nu jadi sato aya nu jadi jin aya nu jadi manusia geus kaluar tina beuteung indungna mah aya nu diislamkeun ku indung bapana aya nu dikafirkeun dinasranikeun dimajusikeun diyahudikeun kumaha indung bapana wae eta mah geus jadi kitu teh bakal balik deui engke teh ka alam akhirat ditanya deui ku Allah teh padahal urang teh geus janji pasini bahasana ge janji pasini Allah batan akad nikah geus janji pasini hidup jeung maeh urang teh karena Allah
Hirup jeung maot urang teh karena Allah lain karena sasaha. Hirup jeung maot urang teh karena Allah. Jadi lamun teu mah urang ragrag tina jabatan, ragrag tina kamuliaan di hareupeun manusia tong rempan. Sabab urang mah janji pasini hakikatna jeung Gusti Allah. Urang jeung budak bakal pepegatan, bakal papisah. Urang jeung pamajikan bakal papisah di alam anu langgeng luar biasa. Di dunia mah komo anu napal dina awak urang baju kopiah sarung mukena gamis tiung jeung sagala rupa bakal papisah. Diri urang ogenan bakal hancur sabab urang bakal balik deui kana alam kalanggengan da dunia mah kur salewat. Kade tedunan janji Gusti Allah anu mana janji eta teh geus dibawa ku Kanjeng Nabi Muhammad. Yen urang bener-bener iman ka Kanjeng Nabi Muhammad teh sanes iman sebatas iman beja wungkul tapi nuturkeun jalur anjeunana. Parentah Nabi Muhammad hakikatna parentah Gusti Allah. Anu diwartoskeun ku Nabi eta teh hakikatna naon rupa beja ti Gusti Allah. Jadi lamun urang codeka ka Kanjeng Nabi Muhammad hakikatna codeka ka Gusti Allah. Kitu maksud Allah mah upu bi ahdikum. Lamun aranjeun nedunan janji kami ku iman ka Nabi Muhammad ngajalankeun sagala parentahna jeung ngajauhan laranganana ufi ilaikum maka kami bakal nedunan janji kami ka aranjeun kunaon allazi ahadtu ilaikum bisawab bidukhulil jannati ku rupa-rupa pahala jeung bakal diasupkeun kana nikmat surga ngan ka hade wa iya ya farhabun ngan ka kami wungkul aranjeun sieun jeung rempan khopuna fi tarkil wapa tegasna mah sieun teh ngan ku Allah wungkul fi ghairihim ku salianti Gusti Allah mah ulah aya rasa sieun. Urang lamun misalkeun teu manggih duit, teu manggih kadudukan, teu manggih jabatan, teu manggih naon deui, ragrag tina darajat hareupeun manusia teu kudu sieun. Tapi lamun urang dibenci ku Gusti Allah, dipecat iman urang sehingga engke dina akhir ayat teh urang suul khotimah, nah eta anu kudu dipikasieun. Sabab saur Allah engke dijamin jelma anu iman, anu takwa, anu bener-bener ngabenerkeun para nabi jeung rasul kalayan ngajalankeun pirang-pirang parentahna ku kami bakal diturunan janji kami. Lamun kami mere janji surga, surga bagianna. Lamun kami mere janji pahala, pahala bagianana. Ngan ulah berpaling kalian ti kami. Ulah rek berpaling kasalianti Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya farhabun. Ngan kur ka kami wungkul aranjeun kudu mikarempan mikasieun. Sabab anu pantes dipikasieun mah lain urang sieun jiga nampo juri ka Gusti Allah mah, tapi sieun teu meunang rahmatna. Sieun teu meunang panghampurana, sieun teu meunang kanyaahna, lain sieun jiga urang manggih kunti. Pikasieun pikageuleuheun sanes, tapi sieun ku Allah di benduan, sieun ku Allah di jauhan, sieun ku Allah teu dipikanyaah, sieun ku Allah teu dihampura, sieun ku Allah teu ditampi tobat urang. Sieun karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ku ayana urang uzkuril ahdalladzi atawa uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Syukur kana naon rupi anu ku Allah parantos dipaparinkeun ka urang. Leutik ku leutikna urang syukur, gede ku gedena urang syukur, sing pinter syukuran ka Gusti Allah. Ditimpah ku ayat la ing syakartum la ajidannakum wa la ing kafartum inna azabi lasyadid. Ieu ayat teh aya munasabahna lamun aranjeun syukur ka kami tangtu kami bakal nambah kanikmatan ka aranjeun. Sabalikna wala ing kafartum inna azabi lasadid. Lamun aranjeun berpaling tina nikmat kami kafartum teh inna azabi sanyana ari siksa kuring lasadidun eta teh anu kah cidak banget nyerina. Itulah sadugikeun ka dinya we heula. Da panjang itu dua ayat yang laminya di jam 5 nepi ka jam 6 teu karasa. Komo di pasantren hoyong ngaos tafsir teh kudu nepikeun ka 30 tahun mah meureun. Da loba tafsir teh sanes tafsir Sawi wungkul, sanes tafsir Jalalain wungkul, sanes tafsir Kasyaf wungkul.
sanes tafsir Al-Misbah wungkul, sanes tafsir Ibnu Katsir wungkul, sanes tafsir Al-Maraghi wungkul, sanes tafsir Al-Munir wungkul, seueur kacida tafsir teh. Urang menyaho tafsir Jalalain atulah nu leutik atau tafsir Depag atuh tos menang nerjemahkeun di Kementerian Agama eta ge tara dibaca tafsir Depag ge. Komo ayeuna maca tafsir anu bararotak kieu, wah mantakna nya. Urang aya nu masanten di lembur teh sing barumah. Sabab bangga ari maca kitab teh. Mau bisa dibeli ku sampel 50 kilo mah. Ku mobil Lexus ge mah bisa. Ku Lamborghini ge mah bisa. Fortuner 50 cc ge mah bisa. Kecuali kudu ditungtut kakarek ge tiasa ditungtut disuprih ilmu. Bari nukeran ilmu lah. Ieu cenah ilmu tafsir ku mobil Lamborghini mah bisa. Kumaha carana anu keurkeunana da hese. Mun mobil jeung imah teh bisa ditukeurkeun tapi ilmu mah kudu disuprih. Kudu dipilari. Abi nukeran lah tanah 500 hektar ku ilmu cenah. Ilmu 5 tahunan moal bisa. Kumaha transferkeunana? Kumaha merekeunana? Da moal jojo tiasa ari teu dipilari mah. Ieu mah urang kudu tumiba ka para ulama yen Allah Subhanahu wa taala teu ngawajibkeun nunggu ilmu teh minal mahdi ilal lahdi. Geuning buktina urang geus karolot ge kadang-kadang ngahulang keneh maca Fatihah terjemahna kitu ngaharulang keneh Abdul Muthalib akina Kanjeng Nabi ka Nabi Muhammad anu umur 25 tahun incuna ngaku kana kaimanana ngaku kana karasulanna mah ngan mumul embung iman sabab gengsi keukeuh paguh dina pemahamanna padahal nyahoeun salah urang teh cenah cicing kieu teh nyembah patekong teu iman ka Allah teh salah tapi kuring mah paguh bakal nuturkeun nenek moyang kuring tah kadang-kadang cara tinu jauh tinu deukeut urang teh boroning kitu atuh kan kana Nabi Muhammad ti akina nyalira Abdul Muthalib anu tos paguh dina kakupuran nepikeun ka akhir hayat teu daekeun asup Islam tapi mendukung perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad aneh apa. Jadi pala bahdinya mah teu bisa dipaksa la ikraha fid din qad tabayyana dzikra minal ghoi. Teu aya paksaan dina agama boroning urang ka orang Islam ka orang kafir ge ari embungeun iman mah teu kudu dipaksa. Komo deui ka orang muslim. Sakitu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad mah leuleus jejer liat tali. Ngaruh ku tingkahna, mantak seukeut ku ucapanana, mantak ngaruh ku batiniahna eta Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi lamun urang dakwah teh kudu pepergeg maksa ka batur kudu alus. Sok we urang na we sing alus. Lamun batur hayang salat, urang na we salat heula. Mun batur titah puasa, urang na we contohan puasa heula. Lisanul hal afsau min lisanil maqal. Ari dakwah ku praktek mah leuwih karasa daripada dakwah ku ucapan. Ngariung-ngariung saeutik jelema keur ngopi ngadalil atuh moal asup. Da jelema teh keur ngobrolkeun lauk atau kan ngobrolkeun tatanen der diharamkeun. Tah teh ulah gitu teh. Nya ulah sagarupa didalilan itu batur keur ngariung mangariung we. Sok urang teh mbongkeun perilaku akhlak anu alus ka batur gitu. Eta teh jadi dakwah. Ya mah keur teu pugu-pugu jelema diuk caricing ngarariung. Ngagarosip we haram sadoraka. Teu pugu-pugu kitu mah atuh mal asup ilmu kitu. Cicing we miluan sok. Tangerkeun ulah kumaha jadi boga cara Nabi Muhammad dupang hebatna cara dakwah Nabi Muhammad orang kafir geus ribuan ratusan jutaan bahkan anu teh dina kafir jadi iman urang macan aya hiji acan orang Kristen asup jadi Islam gara-gara urang urang mah orang Islam yang ngajarauhan komo orang kafir meureun Nabi Muhammad mah luar biasa sabaraha ribu orang kafir anu terpincut terpaut ku akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sehingga kabeh hayang asup Islam hayang juga Muhammad Rasulullah hoyong sapertos Muhammad Rasulullah urang mah boroning orang kafir hiji we orang Kristen cenah asup ka Islam orang Islam wae ge urang mah kan hese jadi dakwah di dieu teh lain jang ajengan lain jang kiai jang sakabeh kaum muslimin mukminin wajib dakwahna dengan metode masing-masing jeung kamampuan anu ku Allah dipasikeun tukang tani ku tanina tukang dagang ku dagangna guru ku ngajarna ajengan ku ilmuna jadi kabeh teh ku bagianna masing-masing ieu mah da bagian ajengan cek saha da Allah mah teh nyebutkeun dina Al-Qur'an
ud'u kaajengan ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'id untuk kitu pek arajaku anjeun hei manusia bil hikmati wal mau'izatil hasanah ku ilmu jeung mau'izah hasanah ku tutur kata anu alus teu nyebutkeun ud'u pek aja ku anjeun ustad ajengan kiai buya mama eueuh na Al-Qur'an tapi Allah nyebutkeun ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah eta teh nunjukkeun umum ka sakabeh jelema eueuh ajengan eueuh ustad eueuh kiai eueuh jelema biasa kabeh kudu dakwah sesuai dengan kemampuanna masing-masing jeung pangabisana masing-masing tukang tani ku tanina tukang dagang ku dagangna tukang naon deui tukang bisnis ku bisnisna guru ku ngajarna ajengan ku ilmuna kabeh de dakwah teu aya nu teu dakwah ngan dengan cara masing-masing wallahu a'lam bissawab sadaqallahul azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta